bagian gelo nangis. Mana seorang euy. Liar euy. Yang, ai masih pe mana? Oh, paling itu. Ai pe mana itu? Ada itu. Ada itu. Itu. Mana emang ngomong? Itu. Asa waunya anu sia kasih teh na berita radio nya Bener. bener Orang 2 tahun aduh ke penyara ngadarkeun sorangan geuningan heueuh kalakuan salah teh ngadarkeun batur si semet kumaha nasibna ayeuna 2 tahun teuing masih dalam sugan barudak ayeuna mah urang ngawas Al-Qur'an dinten ayeuna mah nya urang maca diajar surat Al-Ikhlas ya yuk ulang tahun Eta jangan naon Eta iya nya. tah mun kayak anu salah diusap ku ieu Aduh salam kembali bapak diajar kudu bener tuh Saripingnya tuh ulang tahun heula a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Asupna euy. Naon euy? Punten ah. Punten. Mir. Bener mana euy? Dah berubah. Mana geus keluar? Euy, urang mari keluar kumaha? Tadi teh. Cager. Tadi teh. Alhamdulillah asal ngenti mana ini keluar Asli. atau kabur Keluar. keluar Alhamdulillah ya. Alhamdulillah subhanallah. Mari mah tega ka urang teh urang teu apa urang oge sarua ke kapuragaan sarua urang oge Kalau bejana sama maneh bener eta pisan. lulusan urang teh mata urang ge heuh ah yang diajar bener we ieu urang bari diajar gitu babarengan ieu ieu Halus saya bener salut celak. heuh dawan tadi itu Heeh. Rasa tuh. Banyak nang dia. barudak nama apalkeun heula tuh tadi itunya Ya. ayo kamu heula Oke. Coba itu, kan dites kamu usaha dicolek ku ieu. Oke. Siap. Kita mari bos naon? Orang itu ditarikeun Itu naon? hayang diajak nasi. Itu salah mah yang diajak alif-alifan Pan geus gede kieu urang teh lamun ngagubuk ka gengsi, kira abisana. Tuh dek alif-alifan pisan. Nanti bisa pisan. Balah atuh geus kumaha da meureun. Jangan yang berudak cenah mana bisa alif-alifan heula. Baheula kitu urang ini. Jadi mah teh itu niatna teh tobat gitu. Insyaallah. Mau nipu deui babarnya. Geuning euy karasa euy. Nipu geuning maneh oge geuning. Urang mah teu nipu ngabohongan pamajikan. Kabawa ku urang sendiri. Alif bata. Alif bata. Nah, Bata alif. Kala nah ieu bener bata ya. Heeh. Alif bata. Kira aku yang kurang bata. Pokona mah alif bata. Oh itu teh asupna gua bata teh euy. Mana mun rek diajar ngaji kudu ngagugu ka urang kurang alif bata. Heuh eta kaget teh urang mun Kurang bata alif. Gimana ya tuh? Alif bata. Alif ba. Itu nu jagung teh alif. Pokona angka hiji alif. Heeh. Aya parahu titikna di anak ba. Parahu titik di luhur ta. Gitu. Bener. Ba ta. Boleh bata alif. Alif ba. Ibu bata-bata. Bata. Alif rizki ieu alif. Pokona mun jiga parahu asal titikna di anak ba. Ieu ta. Parahu titikna dua ieu. Itu we pokona mah. Alif bata. Ieu naon? Alif Ba. ba itu. Ieu naon?
Udah pada mati di bejaan. Gas. Ayo nama udah sore. Mana mending balik we isuk di tas deui nya. Balik. Kasih gede, macam alip-alipan kelenya. Abang baru basin bae. Salah. Pau eta barudak. Amin we urang kadung nama ayeuna kadung teu gajar teu leutik urang. Tapi kan bae teh bener. Dan kieu we aya pola pikir maneh mah mending keneh telat daripada henteu pisan. So, kapikir teh kumaneh? Bener. So, ayeuna lamun maneh kaduhung gara-gara keleutik da moal bisa balikan deui. Ayeuna mah geus we daripada maneh terlambat pisan kajenting ayeuna lah tiba-tiba ayeuna alip-alipan keneh daripada terlambat pisan maneh ke teu ka bae. Apa pisan orangnya kan boga pisan boga tanggung urang bisa boleh baturnya gitu ngamal. Urang ge sarua ieu teh lain ku bisa gitu. Ayeuna mah geus urang mau barengan maneh cing kayang we wayahna mental cing kuatnya. Wayahna we urang ini kita teh geuning popohoan da. Bae lah. Ceuk coba ayeuna naon? Nangtung. Alif. Iya. Ba. Siapa bener pohoan pisan anjing. Tak nya teh titik aing mah. Coba lah cing sabar euy. We ayeuna mah bisi lieur mah geus heula lah. Isuk duluykeun deui. Tuh. Eta. Nah, Lain kitu eta beradab. Kieu jadi lamun geus Quran pas teh ditutupkeun teh shadaqallahul azim. jadi kudu jeung doana Allah. Jadi urang teh kudu adab sok senajan ieu ge kitu. Itu mah biasa macam komik atuh da teh jero teh. Tah maneh tadi lamun asup ka masjid lain punten lan ka masjid mah salam maneh teh. Salam. Assalamualaikum gitu. Bae eta di mana orang mah nyaona kitu. Bae lah. Apa maneh? Naon heueuh jadi sabab maneh kitu buat hayang tobat Urang urang mah jika namureun teuing da itu besar we kana hate teh jadi urang teh asa dirag-ragan gunung gitu lamun cek nu ieu teh mah asa dosa teh asa geus teu ieu urang mah. Jadi maneh teh di bui teh kitu ngarenung kitu mikir maneh teh gitu. Kumaha wae maneh itu teh? Maca komik urang teh pancik urang di dieu kebiasaan teh. Ternyata mangi komik tentang Marakateas ya. Anu surah anu gede. Heeh. Meureun eta teh mati-mati digambarkeun kitu teh berarti meureun teh gambaran meureunna. Tah urang teh alah anjir. Bener. Maneh teh maca ieu urangnya komik ajar teh benernya. Lah pokokna mah. Mau dina Indosari juga kitunya. Mun dina film mah lah kitu we. Aslina eta komik we. Jika nama nya eta teh da urang nya we. Da hirup jelema mah ngarasa geuning kieu ngalakukeun salah teh. Terkadang ditimpali dunia keneh. Syukur urang geuning Gusti Allah teh hesena mare hidayah Tah di dinya eta kumaha mana teh lalakonna jadi bisa jadi guru ngaji gitu. Sebenarnya bet ai urang mah lain guru ngaji euy. Da guru ngajina pedah mun harita teh keur sibuk euy. Urang teh eta juga maneh kitu niat rek tobat euy. Pas urang keur salat, juga aya barudak euy. Men tadi diajarkeun ngaji Quran kitu. Urang erana harita euy urang poho deui nya ai baheula pernah diajar poho deui maksakeun baheula teh maneh mah leuheug euy baheula maksakeun gitu urang teh kaya teh jadi urang mah sebenarnya lain guru ngaji urang mah setere adan maneh atuh rek adan sieun salah da teh pacar letot urang mah atukeun bah maneh we heula dieu urang dicontohan nurutan isuk mah pageto aduh ieu lah pokoknya mah bet hidup coba ibadah mah euy kan asa tenang pokoknya mah maksudnya tuh kan eta mah nggodana euy loba nu ngahina kitu kieu euy kawayahna we ibadah we kalau rasakeun heula teh we aya lah mana we mana malah jalan ieu lah baru pokona mah jadi tegan kalau itu
Geus bericak deui lalaga ti teh teu batur tama pipina ririwit si kemit eueuh. Salam saja panjang umur. Di mana kemit? Masjid mak. Masjid geus naon geus ngaji geus naon ti masjid teh? Saji mah asa ngimpi panggil jeung si Obet anu karek balik ti Buwi teh. Ade. Napi eta teh ngaranna teh narapidana. Mana teh menta bieu teh menta diajarkeun ngaji. Bieu teh si Kade ngan maneh ulah deukeut teuing kudu boga pikiran. Pikir sakudua urang teh bisi kumaha urang teh. Kade ulah kabawa ku sakaba-kaba maneh nya. Omah teh. Ih, sesama mit mana? Geus geus digalai-galai isuk 5 pek we da geus 1000 kalau teh nyeusehan kolot. Budak hihi. Segera. Pek deuk nya mama wadahnya masak itu ieu ai baju sorangan 5 pek we da geus dewasa cenah. Kudu ku saya kena indung kalau dayam. Isu kamar balik we tah itu karonya imah geus kosong heubeul. Meredek sorangan di ditu. Serangan we da teu can boga pamajikan deui. Enak kumaha teh maneh eueuh pikiran boga pamajikan deui kumaha. Mah da arembungan ai kan teu boga gawe mah. Kapan ngakeun Boga gawe, maneh teh naon gawe. Naon we teh kudu ka pabrik we naon we kasebut gawe mah. Menangkeun asa menang duit nu halal. Terus keluarga ditinggalkeun teu boga duit teu boga gawe mah zaman ayeuna mah meusina geus zaman emak kieu. Ya isukan mah arek duit cici. naon we Naon we cek paribasan. rek ngabon toge mah. Pek bae. Urang bararangkung. Rek ieu tuh siap-siap isukan balik ka imah. Heeh. Eusian heula imah tempo heula ka itu imah kosong heubeul meureunna.